gerobas. Eran bukan mah. Salah. Di mana aing neangan monyet ieu? Ieu sih bos marentah teu kira-kira. Aing teh kalah untuk monyet. Lamun cenah teu 14 miliar. Mau digawean pisan ku aing. Lumayan yeuh. Keur kawin deui mah aing. Tah, ieu sugani bangunna ieu. Men ngaso heula. Aduh, kamanehan-neangan ya kuring monyet. Makan si bos nyata ngabara-buru deui. Eta bara-buru. Aing moal menang duit ya. Kan lumayan 14 miliar ge. Tapi beuteung aing peurih. Nginum heula ya. Jadi parusi ya abdi. Ya pegawaian teu gampang. Emang babari neangan monyet. Pelaba geus beunang tibang ngalah huntuna doang. Ai taeun duit aing. Tah, coba lawan kitu kumaha ieu. Ayeuna mah geus aing ngaso heula di dieu lah. Mendingan ge bari ngadem. Aing lila meki lila di dieu tunduh Mending aing heseulan sugan aing ngimpi menang bidadari di dieu. Aya naon? Aya naon? Naon teu ngarti aing si au we kunaon al? Aya naon al? Ih, buset bener ieu budak teh. Aya naon? Naon sih teu ngarti dah. Aing ampun ieu aing Si al teu pupu au we geus kita segala. Yang aing mikiran aya naon sih? Kalau ngacan aya alung. Naon? Maung. Pusat. Aya maung cenah. Ya sieun atuh kitu mah aya tuh. Ngacan aung. Naon? Aung. Ngacan aung. Karung. Pusat ngomong atuh aing lieur belah mana? Kabarna kumaha nya? Geus aya nu mulung can nya. Boro teuing telepon nih Ai maena mah kitu wae, cuma hengieuna doang. Umbrong sebayawak. Kitu-kitu ge anak kurang. Ya kemari embung, jadi piceun ya, geus piceun, ayeuna nyaa. Tari teh deui. Embung sih, mending ngieun deui sugan nya. Ya nyieun deui geus ayo. Gila. Kumaha ieu, tapi kepikiran. Mau nyieun deui. Kayak ngieun deui banget kos curut mah nya. Moal kasep ge mah kasep. Lamun kos curut deui kumaha? Moal kasep dijamin. Tuh, mun kos curut deui mah nya geus palideun heula. Wah, kumaha nya? Kurang teangan heula apa nya? Yakin rek neangan. Sugan berubah gitu jadi kasepan. Sanggeuk neangan ge pasti kos kitu. Kos kitu keneh. Barodas beungeut dong semek. Kumaha ieu rek ngieun deui? Nyieun deui dong. Katanya ngieun deui, kamari ge dipiceun, emang batu teh anak curut. Nyieun deui abe kasep, anak abe kasep. Mah hangina doang, kamari ge dipiceunan. Ini mah kudu wajib atuh. Kamari ge kos curut, ini ruas kaluarna ge. Kumaha ieu? Bapak maneh? Emak maneh? Kumaha? Angger? Ya angger lah, teu setuju. Mau telepon? Geus. Ieu kumaha mun ngieun deui? Nyieun deui. Berubah moal beungeutna. Berubah. Moal kos ke semaki moal. Ayo cemberut wae Di nyieunnya gampang, kasep tenang. Kamu mati Ayo, gas. Naon sih naon? Buset, merjau eta sugan teh karung meureun. Nya. Coba naon sih ieu? Naon ieu? Buset. Buset. Naon sih ieu? Buset. Naon sih nya? Ampun Orok. Orok aya orok. Busut.
Jang? Buset, hayang nenen cenah. Akan ayah itu beruang ya. Alah susunan lah budak yang ngejerik wae yang nyusu sukan. Bro, al, kejang al. Ijingnya. Kunaon sih, kunaon. Elang nenen 3 bulan can nenen. Eta saya bisa ngomong geuning bejat. Hah? Eta kan jedog wae atuh urang teh ah. Pun aing ah. Aing ah. Es mah es. Emang Ujang tadi mau Ujang ke mana emang? Miwin ka mana mulu. Dipicen gak dipicen? Set eta indung teu bertanggung jawab bicara nama bahayang ieu doang. Sok itu nenen. Pantesan mungkur sia mah aing bisa sial geus kecemek. Tuh aing ah. Masih ge diuruskeun nya. Mongon ieu rumah kos dia aing sial sarua. Teh ieu bohong. Ieu kasep bohongan. Kasepnya mah kasep bener kasep banget. Kami tebang bayah. Wah, iya ya ayam monyet jadi dia. Ampun, si aku ini latih, ampun ah. Udah kasih jarik wae al, buru ganjangan al yo. Kemana si siapa tadi yang susu, pautan? Itu aing geus sirik malu budak nage al. Kebeneran aing manggih budak itu nang mulung. 3 bulan can nenen. 3 bulan nya jan nenen jan tak udas. Aing ampun ah.